Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancower salam dunya di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedartikan daga Mancomania. Tempat ngariung mungpulungna para mancower anu mika cinta atanapi mika memet kana dongeng Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi we sadayana aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Dijembarkeun manahna diambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya robbal alamin. Urang gereja deui pamiarsanya neraskeun hanca nu katunda nyaeta dongeng anu judulna Endog Wadal. Di dongeng rekana kinyalira oke didongengkeun ku aki. Mugi wae tiasa janten panglipur kalbu, pangobrah kana manah, pangrepeh kana hate ubar ngabang melerkeun kacape. Saparantosna urang sadidinten kasab milariki payah oge kangge mulangkeun katineungnya ka dongeng-dongeng kapungkur di mana urang kapungkur mah para remako hiburan teh ngadepong we payunan radio ngadengkeun dongeng Sunda. Satajan aki medar dongeng mangga anu teu acan subscribe anu nembean manco di subscribe heula nya di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi bami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos satia manco satia ngadangkeun oge tos subscribe, like, komen sareng share dongeng-dongeng aki. Parsamakna sor augna mangga kaparayun sadayana prung Tisaprak kajadian ronda anu dipegatan ku jurig nyata ku kuntilanak jeung gandarwo. Kaayaan lembur sugih mukti teh jadi geeuman. Unggal peuting Salasa atawa peuting Jumaah sok aya bae kajadian. Warga lembur anu kaluar ti imah dina wanci peuting dipegat atawa disingseunan ku Kunti atawa Genderuwo. Boh nu kacai nu atawa nu kaluar aya keperluan sejena. Atuh lembur sugih mukti anu tadi nama tentrem ayem barijeng haneuteun jadi sepi jempling. Wargana tarawani kalaluar ti imah komo dina wanci peuting mah. Moal aya saurang ge warga nu wani ngulampreng di luar imah. Watas wanci sareupna bae ge warga lembur teh geus ngaronci ngampih di imahna sewang-sewangan. Tukang dagang samodel tukang bajigur bandrek sakoteng surabi baso jeung sajabana deui geus eueuh anu ngider wayah peuting ka lembur sugih mukti. Rek padagang asli ti lembur sugih mukti boh padagang anu ti luar.
Salian titara aya nu meuli teh sabaraha tukang dagang ngalaman di singsieunan atawa dipegat ku Kunti jeung Gandarwa. Kitu oge ronda beuki dieu beuki ngurangan nu ngaronda teh loba warga anu teu daek kaluar ti imah pikeun ngaronda. Komo dina malam-malam Salasa. Geus eueuh we ronda teh. Sabab Juragan Barkah Mang Ade jeung Rusdi anu jadi ronda atawa anu meunang jadwal ronda kapokeun teu wani ngaronda malam Salasa. Maranehna menta tukeran jadwal jeung peuting nu sejen tapi da ronda di peuting nu sejen ge eueuh anu daekeun. Warga anu kabagian ronda dina peuting sejen ge kaluar ti imah teh ukur ngarariung we dina gardu. Eueuh nu wani pikeun nguriling ngarores lembur komo ka sisi lembur belah wetan mah. Kayan lembur kawas kitu teh pikeun mangkosi mah jadi laluasa. Pikeun ngajalankeun kewajibanana nyaeta pikeun neangan wadal. Manehna laluasa neundeun endog wadal di parapatan-parapatan jalan atawa dina pengkolan-pengkolan anu sakirana endog de babari kalindesna. Atawa katabrakna ku kendaraan anu ngaliwat. Kejadian kecelakaan anu niwaskeun supir atawa kenek atawa anu tumpak motor remen kadenge deui ku warga lembur. Hatu lembur sugih mukti teh jadi harengheng geus mah geuman. Jadi teu pikabetaheun pikeun wargana. Loba wargana anu nungtutan pararindah. Kadayeuh nyaeta ka kota Bandung jeung sabudeurana atawa ka lembur anu sejenna. Anu sakirana aman jeung tentrem di cicinganana. Kocapkeun harita pas pisan peuting Jumaah Kliwon. Nu kabagian ngaronda nya kawas biasa Pak RT Jang Suma Mang Akim jeung Sidik. Di gardu ronda diuk Jang Suma yang hareupan cikopi dina gelas anu masih ngebul keneh da puguh karak menang ninyu. Manehna diuk sorangan eueuh baturna. Di hareupeun gardu seuneu dudukan geus surung tabina kakalicasan diulinkeun ku angin. Jang Suma diuk sorangan bari culang cileung nitenan kayaan di sabeureun gardu ronda. Aduh, mani karasa geuman kieu yeuh sepi jembling mah. Bae jeung karasa tiris pisan hawa peuting ieu yeuh. Gila pisan di Mang Akim teh nyusul sidikna. Mani geus aya satengah jam leuwih teh can keneh mucung heuh. Nya ka mana heula atuh nya? Jang Suma gegerendengan sorangan. Ya kamarana anu segena ujang. Ngadadak aya sora anu tumanya. Jang Suma tu ngegebeg tuluy malik karah datangna sora. Pak RT, aduh, sok kareruas kitu Pak RT mah. Si horeng nu tumanya teh Pak RT anu datang ti satukangan gardu ronda. Kareruas kumaha di ujang? Cek Pak RT bari asup ka jero gardu. Eta make datangna ti buri sagala tuh. Biasa ge panti hareup. Tas dicai heula bieu teh Jang. Rada mules loba teh ngalalap jengkol ngora sigana mah. Lain ari nu sejenna kamarana ieu teh? Mang Akim mah bieu teh keur nyusulan sidik Pak RT. Kebiasaan si sidik mah. Tiap ngaronda kudu disampeur bae. Malum we Pak RT budak eta mah. Apanan borangan pisan bari rada leumpeuh Yuni deui. Sakitu ge uyuhan masih daek kaluar ti imah pikeun ngaronda. Dibandingkeun ronda malam Salasa mah tapi ka kiwari apanan suwung taya anu wani ngaronda deui. Nya duh. Huguh mah kuring salaku pangurus. Bingung ya teh. Bingung teu manggih tungtu. Ari diantep ronda sejen pasti mah lila-lila bakal narurutan.
Nu akhirna mangke teh eueuh pisan anu ngaronda. Ari erek diganti ku warga nu sejen da puguh. Eueuh pikeun gantina. Sabab warga lembur teh beuki carem ieu teh beuki ngurangan bae. Salian loba nu geus maot oge loba anu parindah. Kumaha lamun ronda nu penting sejenna bae, Pak RT dikurangan atuh. Ditambahkeun ka penting salasa nu kosong. Cek Jangsu mah ngasongkeun saran ka Pak RT. Sah saran nu asup akal yang nya. Kurang-kurangan we nya hiji-hiji di jadwal penting Sabtu, penting Minggu jeung penting Senin. Heuda penting-penting eta mah asana aman. Komo penting Minggu mah panan aya limaan sagala nu ngaronda nya. Keur kitu torojol Mang Hakim datang bareng jeung Sidik. Geuning gitu. Mang Hakim jeung Sidik cager dik. Tanya Pak RT ka Sidik anu harita silahna teh diharudum ku Saru. Alhamdulillah damang Pak RT. Oron Sidik. Kurang ngaronda teh atuh mani kudu disampuran bae, kawas budak parawan bae. Rumaos Pak RT, abdi mah ieu teh teu wantun upami angkat nyalira ti bumi teh. Sok ting sariak bulu punduk, komo pas ngaliwatan tanggal caringin caket pertelon eta mah. Asana teh dina luhur tangkal aya nu ucang-ucangan bae. Oh, sok kamana wae. Eta mah perasaan Sidik we meureun, buah mah lalai eta wa kelong. Piye ge waktu ngaliwat ka palebas caringin mani pageuh muntang ka abdi Pak RT, teu sirikna hayang diakod. Makim mairan bari cingogo tuluy ngasur-ngasur suluh sangkan nurukan teh teu pareu. Lain lembur teh mani jadi geuman kieu nya, kuring teh bingung kumaha cara pikeun mulihkeunana ieu teh. Kayan lembur teh sangkan kawas bihari deui. Da heubeul mah pan lembur urang teh haneuteun ayem tentrem. Wayah peuting ge sok masih loba we keneh jalma nu midang di hareup imah bari ngarasuh barudak ulin di pakarangan. Mau dina wanci bulan purnama mah. Nu dagang peuting atuh saru gemah da daganganana oge laku. Nah di ayeuna lembur teh mani kawas kuburan, beurang sepi peuting mah komo mani simpe. Nya Pak RT, urang teh kudu nyiar tarekah ya teh lamun diantep bae. Bisa-bisa lembur sugih mukti bakal jadi lembur suwung. Ayeuna ge pan warga lembur nungtutan parindah ka lembur sajen anu leuwih haneuteun sarta meureun dirasa aman. Bener pisan Jang, tadi beurang ge yeuh amang dasmantuan anu pindahan, anu pindah. Cek Mang Hakim. Kegena saha deui kitu anu pindah Mang? Tanya Pak RT. Pindah teh saha Mang? Kula warga Mang Asca Pak RT. Ngalih cenah ka Banjaran saurang mah. Da di dieu mah cenah anjeunna teh tos teu tiasa usaha pisan. Da puguh usahana icalan bandrek anjeunna mah sedengkeun pan pami wengi-wengi di lembur urang taraya jalmi anu kalaluar. Ngider ka jalan raya oge sepi cenah da seueur kajantenan kecelakaan maut Pak RT. Lain pindahna Mang Asjana hungkul atawa jeung sakabeh kula wargana. Sadayana Pak RT sareng istri oge sareng para putrana. Mang Asya teu bebeja ka kuringnya lamun rek pindah. Sieun dicaram ku Pak RT panginten cara wadulo hari teuning. Ya kuring mah lain nyaram Mang, lain ngulah-ngulah. Tapi nitah dipikir-pikir deui.
dipikir asak dibeuweung diutahkeun untung rugina. Kawas wadulo lamun pindah ka Bandung. Manehna ninggalkeun kebon jeung imahna sedengkeun di Bandung milu jeung anakna. Jeung can puguh bisa digawe atawa ngahasilkeun da puguh manehna wangan ukur bisa ngebon. Awanan lebar imahna jadi subung kebonna eueuh nu ngurus. Saur urang mah lebar Pak, tapi pangemut wadulo mah panginten benten deui, panginten hoyong hirup tentrem teu kakungkungku kasieun nu ngalinten. Apanan anjeunna mah gaduh panyawat beser deui, pami wengi teh sok remen pisan ka cai, sedengkeun pami ka cai wengi teh da kedah kaluar ti bumi. Sieun sigana mah ku jurig. Tambah ngurangan wae pangisi lembur teh Pak RT. Cek Jang Suma tuluy ngaregot cikopina. Pak RT ngarahu bangun seungah tuluy nyarita ka Sidik. Dik, ngopi heula atuh Dik, ulah murungkut we kitu lah. Bari tinyuhkeun sakalian nu bapa sagelas mah. Cek Pak RT ka Sidik. Sidik teu baha langsung bae ninyuh cikopi. 2 gelas keur manehna jeung Pak RT. Adik ninyuh teh ngan ukur 2 gelas gitu. Adik keramangna mana? Mang Hakim nyelengkeun. Goan pisan Mang. Mani hayang ditinyuhkeun ku uing atuh. Walon Sidik. Wajar we da Mang oge geus nyampeur atuh. Nyampeur nu ogoan apanan? Mang Hakim kalah ngahualkeun. Atuh Sidik eleh deet manehna ninyuh deui cikopi. Menyebabkeun kaayaan lembur jadi kieu teh kulantaran ayana jurig marakayangan anu ngadadak remen ngaganggu ka warga lembur Pak RT. Malah manimbulkeun korban nyaeta bah komod teh. Si Rusdi ge ayeuna teh kawas jalma malaweung bae. Pagaweana ukur hulang jentul. Kawas nu kalaleban ka bogoh, kadang seuri sorangan. Kadang sok ceurik sorangan sakabeung mun beuting sok cejaritan teh. Jigana mah uteuk na kaganggu, teuing pangajianana meureun nu kabur teh teu mulang deui sawareh. Ceuk Mang Hakim. Ampun ya, aing. Kenah Jang Suma atawa Mang Ade boga pamanggih teu kumaha ye sarana pikeun ngusir jurig nu sok kaganggu eta? Mang Ade jeung Jang Suma ting harulang, tapi teu lila Jang Suma ngawalon. Kumaha lamun urang minang saraya deui we ka Bah Gawok Pak RT, kawas harita narekahan Mang Kemet teh. Dek kitu ge tapi Bah Gawok teh sok ngahayukeun pamentana bangsa siluman. Engkena bakal ngariweuhkeun deui bae pikeun urangna cara harita ningjang. Urang duaan tapi ka mudag madig kaditu ka dieu neangan domba kandit sajodo. Salian teh hese nyaranana teh apanan. Hargana oge kacida mahalna. Kumaha engke lamun cenah Kunti jeung Gandarwa eta daek nyingkah daek pindah ti lembur urang tapi menta syarat anu berat. Contona bae misalna ieu mah menta syarat maikeun dit obat jodoh atawa menta munding sarakit abanan teh bakal ngabangkrutkeun urang sadaya. Kieu we atuh Pak RT. Kumaha lamun urang badamian heula Bah Gawokna. Urang menta bantuan teh kitu pikeun ngusir atawa merangan eta Kunti jeung Gandarwa laina nawarkeun dame tuluy urangnya tujuan pamenta maranehna. Lamun cenah sakirana Bah Gawokna satuju atawa sanggup karak urang bawa ka dieu. Lamun cenah mah teu wani atawa teu sanggup nya ulah dipaksa. Urang nyiaran jalma pinter sejenna we anu sakirana sanggup pikeun ngusir Kunti jeung Gandarwa eta. Nya Jang. Urang paheutieun heula nya Bah Gawokna Jang. Hade kitu ge. Lamun kitu isukan atuh baturan kuring ka Majalaya.
Pikeun nepungan bah gawok. Siap abdi mah Pak RT, kebenaran tadi berang kuring ngarit rada loba. Cukup asana mah pikeun maraban domba sapoeun isukan mah. Keur uprek ngobrol kitu. Ngadadak kadenge gumuruhna angin di kajauhan. Disusul ku suara anjing anu babaung mani melawung. Opat ronda teh caruring hak ngadedengekeun sora gumuruhna angin anu awor jeung sora babaungna anjing anu terus patembalan. Sabaraha jongjonan tuluy sora angin jeung anjing babaung teh ngaleungit. Tiara wetanen lembur sora nama Pak RT. Geus teu aneh. Asana urang geus remen ngadenge nu kitu tiap-tiap datangna pasti bae tiara wetanen lemur. Tiara saungna juragan Kosim sigana mah, ceuk Mang Hakim. Kuring mah teh jadi muringkak ye teh. Jadi inget kana nu gua anu harita aya di hareupeun imah. Sawaktu kuring mulang ngaronda sangeusna mariksa saungna juragan Kosim teh aning. Cek Jang Suma beungeut ngadadak katempo pias. Ulah nyabit-nyabit kadinya Kang dah. Uing masieun ieu teh. Cek sidik bari diukna tuluy ngised ngadeuketan ka Pak RT. Sigana kejadian malam Salasa harita ge anu niwaskeun Bahomod. Kulantaran para ronda rek mariksa sisi lembur belah wetan. Kitu ceuk katerangan juragan Barka. Para ronda teh dipegat ku jurig sawaktu pas pisan dina palebah tanggal sawo. Dina pengkolaning sawaktu cenah ronda rek mengkol ka jalan anu brasna ka kebona juragan Kosim anu aya saungan eta. Nah ya patula patelina kitunya jurig-jurig eta jeung juragan Kosim. Cek Jang Suma bari jeung rada kerung. Bisa jadi aya Jang. Sabab para jurig deh kawas anu ngahaja ning ngajagaan jajalaneun anu ngarah ka kebona juragan Kosim. Sedengkeun apanan salila ieu teu pernah kajadian atawa kadenge aya kajadian anu dipegat ti arah kuloneun lemur atawa kalereun lemur. Walon Pak RT. Sora anjing jeung anjing mabaung, sora angin jeung anjing mabaung. Oge datangna teh ti arah wetan bae, can pernah kadenge ti arah anu sajena da. Mang Hakim milu mairan. Sedengkeun sidik mah beuki cameot pake ngarepetkeun bae awakna ka Pak RT. Dina kayan kitu Jang Suma anu diukna nyang hareup ka arah jalan. Harita ngadadak cangkat. Panonna disipitkeun mencrong ka arah jalan lemur anu deukeut ka pertelon. Haye naon Jang? Pak RT tumanya. Haye naon nampo jurig Jang? Tanya Mang Ade. Bari langsung bae manehna malik milu neuteub ka arah jalan. Pak RT oge malik milu neuteub ka arah anu dipencrong ku Jang Suma. Sedengkeun sidik mah kalakah nutupan beungeutna ku sarungna. Geuning. Ulah naon Ari bieu ujang nampo naon gitu? Tanya Mang Hakim penasaran. Kuring teh bieu nampo juragan Kosim. Ngaliwat. Lempangna kegancangan pisan bangun anu rusuh pisan. Walon Jang Suma. Wana juragan Kosimna Jang? Geuning eueuh. Cek Pak RT bari turun ti gardu.
geus mengkol ka belah katuhu Pak RT ngambah jalan anu berasna teh ka jalan gede. Walonjang Suma deui. Kayak di beding ieu teh malam Jumaah naon kitu tanya Pak RT. Cuma kliwon ieu teh. Pak RT Mang Akim anu ngawalon. Dina kayan kitu. Ngadadak aya anu datang ngolebat gancang cileg. Apal-apal aya jalma nu nangtung di hareupeun para ronda atuh kabeh ngakebeg, kabeh mundur salengkah. Si horeng datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuh namanya kelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kabeneran ieu henteu suung gadurohna teh geuning. Aya opatan ieu geuning aya Pak RT Jang Suma, Mang Ade jeung Jang Sidik. Mujekil sigana ieu. Lain tiap peuting nguriling ka Sugih Mukti maneh ku jembling-jembling teuing we jalma sahulu ge. Pak RT ieu geura jarajan ieu mumpung ibi nyanak ieu tah. Nyanak awug haneut keneh raos ka reueut matak dedeun pokona mah awug ibi mah tah ieu kukuranguna alias surap jagong nasok mangga ngaropi heula atuh bari jarajan. Pohara pemirsa. Si oreng anu norojol teh Bisarwiti anu ngider ka belah dinya. Kuno rojolna Bisarwiti pamirsa urang cekapkeun heula we atuh nya dongengna dugi ka dieu lalampahana Pak RT sapara kanca. Dina lalakon nog wadal bagian ke-31. Cak urang teu deun dihaneuleum sieum gesan sampurna tuna dihanjuang siang gesan aleun. Sadecan Aki amit pungkur sakedapnya Aki maosan bari ngabsen anu tos hadir dina pairan episode ke-30. Aya sawe aya Kang Wawan Setiawan manco deui ki hatur nuhun ti palihan Uni Emirat Arab. Aya makna oge nya ti palihan Sumedang. Saifullah Hamdani punten hoyong terangki dupi boga lakona saha di Bandungan wae nya supados panasaran. Deui Suliani manco ki. Teh Marlina Assalamualaikum Sumedang Cimalaka manco deui. Sumuhun. Teh Esther Adelaide madep. Teh Yati Sumiati ti Bogor hadir. Kang Hen Philip nya ti palihan Cibiru teh nya. Leitowato oge Bahrul menye Kang Bahrul nya aduh sehat ras bah amin kangen wae ka Abah kana dongengna. Bah Agus Setiawan di Jati Handap nu selalu nyerangan Aki hatur nuhun kasepuhan gitu Kang Ujang Suherman di Sulawesi oge nya Kang Prabu Arjuna palihan Ciamis, Kang Usmantri ti Garut, Teh Linda Imut ti palihan Bandung, Teteh Tamim Malihah ti palihan Ciamis, Teh Yulina Belia ti jajaran Tasikmalaya, Kang Rasim Haji mungkin sadayana ieu teh para mancowers sajati nya ti kapungkur ti pertama Aki ngarongeng ya hatur nuhun sadayana masih satya dugi ka kiwari. Aya Kang Agus Sopian oge ti Ciwidey Nagog wah ieu orang Ciwidey na ieu. Aya Jang Wel hadir hatur nuhun incu Aki aduh. Kang Setia Budi si Jawara Kopi Sakti teh ati Tasik Teteh Hanira Parel Jawara Jojodog Jojodog Hiber. Teh Intan Ramadhani hatur nuhun oge Siti Rohmah ti Bandung, Kang Ade Soekarna kasepuhan ti Bandungna Kang Asep Suherman oge ti Palih Bekasi. Hatur nuhun amin pidoana aya Ayil Rawan oge Kang Andri nya. Juragan Senal di palihan Bogor mangga bilih anu pesan ka Kang Andri we Kang Uje Solmed oge hatur nuhun damang mangga hatur nuhun alhamdulillah. Aya Teh Yayah Duriah oge Pondok Kacang nya. Kang Dede Sulaiman hatur nuhun oge Pang Amin Aminuddin ti Garutna nya hatur nuhun pisan. Panginten sakitu heula pamirsa anu kapihatur wengi ieu Aki amit pungkur heula nya salam baktos oge mugi sadayana barokah rahayu salamina amin hatur nuhun. Aki amit pungkur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cagah hanca.